para mitra dongeng ayeuna nincak bagian ke-24. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingahan. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun nuhun dongeng-dongeng di Mang Jaya official mugi katampi. Oge hatur nuhun anu parantos nu subscribe sareng loncengna. Nu parantos komentar, nu sering komentar para mitra hatur nuhun sakali diatur nuhun. Sakali diatur nuhun. Bingah Mang Jaya ke para mitra, sering Mang Jaya baca komentar mitra, sering. Margi aya waktos luang, bari Mang Jaya ngecek para mitra bila aya kakirangan bidang naon kitu nya para mitra, dina dongengna dicek. Nah, soal teu kirang kumaha atau nabi gambar nakira kumaha dijantenkeun bahan kangge obrolan di Mang Jaya official ku anjeun. Mangga para mitra dongeng gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-24 urang lanjutkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Gara-gara Harta karangan Uat Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-24. Wargi anu mulia, mangga dongeng urang lajengkeun deui. Carios nyambung judulna nyaeta Gara-gara Harta. Para mitra sadaya ayeuna teh nincak bagian ka-24. Cag urang tunda perkara kaaya Neng Yani nu geus tetep tumetep di Aki Joher. Caturkeun Cep Sumarna ti saprak aya bejana Neng Yani korban direweg ku ajag bodas teh. Loba marung kawut, loba hulang-huleng. Da eta pipikiran inget bae ka Neng Yani. Sakurang-kurang nama keur Cep Sumarna jadi gering pikir ngalang layung. Balas mika inget ka Neng Yani. Di beberah ku si Cipeu anger we. Pasemona teu daek berag. Ku dasar kitu dina hiji poe pareng kersana ajengan dahlan sareng garwana. Nuju arangkat kana uleman pangaosan. Samalah Cep Sumarna ge dicanak margi aya di bumi mah sok ngalamun bae. Atunu aya di imah ukur tiluan nyaeta Mang Odoy biuning jeung si Cipeu nu harita keur ngarariung di tukang samalah tas ngaropi. Lain dibeakeun bangkroketan teh Ipeu kadinya. Keur saha disesakeun oge? Cek biuning baring nyapuan seureuk. Atuh terek nyeupa. Duh, wareg bi lah. Kohan beuteung kuring mah da. Usronoyan bi. Tema si Cipeu baring usapan beuteung ngabucitreuk. Beakeun Cipeu, beakeun lebar. Ongkohan tita tadi teh hayang bangkroketan lain. Ari geus aya teu dibeakeun pamali ulah sok nyesakeun dahareun. Bangkroketan teh para mitra ketan para wargi sadayanya. Teras di ieu di naon teh dikerakeun sakedik kitu lah. Aduh dikerakeun raos para wargi aduh sugan mah. Ieu bangkroketan. Harita para mitra sadaya si Cipeu nyarita deui. Ih nari mi sok kumaksa wae kanu hayang teh lah. Cing atuh urang amblaskeun sakieu deui lah. Sugan mah lah. Edun ieu mah. Cek si Cipeu teu oleh pikasirieun. Majah sok maksa kanu hayang keneh. Atuh Mang Odoy ge seuri kalawan pokna. Cager Pau. Nya kitu teh we itu mang lah ieu mah. Dahar ge lah teu pati ancin. Aduh ampun deing. Paling dahar ge sawap-sawap uing mah. Lah hebat ai maneh dahar.
Mohon sekalian 20 huap. Kaning sia cungkrung lah itak inyan wae ngomong teh. Naon atuh maneh mah sia ngomong teh kitu wae. Cipeu meni ayaku rupa-rupa basa maneh mah. Alah ecot, alah onyon, jerek nong, walang keke ayeuna itak inyan. Naon itak inyan sia cungkrung? Hihihi narimi. Na canyaho itu itak inyan teh. Heuh acan canyaho nu matak nanyakeun ge. Bising mi canyaho itak inyan mah tanyakeun ka barayana Ki Karta sih. Penting kamari ge kuring jadi seuri atuh. Kuno seuri deui ngadenengkeun barayana Ki Karta. Jeung ibu-ibu ngadonting arak kaynya nyaurkeun itak inyen aya ku pantes we teu balai Ki Karta nyebutkeun itak inyen teh alah oi asoin teh meni dilamatkeun cenah itak inyen alah asoy itak inyen alah asoy greheg mi da jeung mang itak inyen moal teu asoy nyao sia cungkrung meni geuleuh aing mah ya cipeu mantong ngaleng-ngalonyeng wae barina ge pagawean teh kapanyaho Cep Sumarna keur gering pikir lamun gering pikir teh mah piraku ku maneh teu katingali Cep Sumarna nguyung bae. Ih, da nya tukang asep teh. Aduh, nyaan. Tapi nama ke disebut nguyung. Memangna hayam. Ih, make aturan nguyung segala rimi. Namun kana hayam pantas disebut nguyung oge. Nyamong dai. Rek jelema mah laling nguyung atuh. Naon atuh? Ka jelema mah tunggang luh atuh nah. Lah, pokona mah kumadinya we. Nya cipeuy wong ge sok milu mangabingungkeun heuh. Lain teh euy ku perkara Cep Sumarna. Katinggalina teh teu beurang teu peuting euy. Meni eueuh kaberaganana pisan pikir-pikir. Sakitu ku ibu ramana dipepelingan ge kitu bae. Rajeun beragna teh kudu sapoe dua poe. Jadi kudu kumaha tupeu euy narekahanana Cep Sumarna. Sangkan ulang ngangluh wae heuh. Cek Mang Odoy milu mang bingungkeun ku perkara Cep Sumarna ngangluh bae. Tong baroning anjeun atuh dalah kami oge sarua milu mang bingungkeun. Samalah ngarasa hariwang sok inggih Cep Sumarna jadi gering pikir ngalang layung. Sedang jelema nu gering pikir teh gering batin hese ngubaranana. Malah eueuh piuwareunana ari lain ngubaran ku diri sorangan mah. Ku jalan kasadaran jeung kasobaran. Nya kitu bi. Teu bisa ngabibishani ari ku tibalat kanu ceungceuman hate mah atuh. Rada hese rek lipurna teh nya. Kumaha kitu bejana Neng Yani diroga halaku domba. Ih, kunaon ari maneh sia cungkrung cager. Aturan maot diroga halaku domba sagala. Saumur rumah lah can ngadenge aya jelema diroga halaku domba. Aluh itek injen. Lain diroga halaku domba isun. Maksud diroga halate ku ajak bodas kitu cegeung teh. Tapi keun lah kuring can yakin percaya 100%. Yen Neng Yani diroga halaku ajak bodas teh biuning. Can yakin percaya 100% kumaha ari maneh sia cipeu. Sedang nu nyarita kitu teh yeuh atawa kasebut beja teh lain ti saurang dua urang. Teu sirikna geus jadi sabibir hiji atuh. Cek cohagna geus ibur salalemur. Samalah bejana teh yeuh pakaian panganten nu dipake ku Neng Yani kapanggih ku lanceukna jeung ku si Nyoh Pedrik salakina kalawan pakaian rarawek pinuh ku getih nu matak teu rek percaya kumaha cing. Cek Bi Uning percaya kana beja yen Neng Yani maot diroga halaku ajak bodas. Yeuh Bi Uning punten nya sekali deui punten ulah boga rasa kaluluhuran ku uing atawa tak-tak nu mapakan sirah cek peribasana. Tak-tak mah pokona mah moal bisa mapakan sirah sote. Da buktina mah eueuh atuh. Tina perkara beja mah ulah waka dipercaya 100% sebenarnya ge beja. Ari beja teh jauh kana nya atawa kana yakin. Kajaba lamun geus kadenge ku ceuli sorangan, katingali ku panon sorangan. Aya paribasa teu gijem ceuli teu gijem mata, tah aya buktina. Di dinya kakara dipercaya atau dianggap yakin. Lain ulah teu percaya kana beja, tapi ulah waka dipercaya 100%. Ulah dipercaya sagemelengna. Jadi kuring mah can bisa percaya 100% lah. Perkara Neng Yani maot diroga halaku ajak bodas gitu. Kapan pakaian panganten nu dipake ku Neng Yani kapanggih ku lanceukna jeung kula salakina rarawek tur pinuh ku getih. Mana kitu ge yakin Neng Yani diroga halaku ajak bodas? Cek Bi Uning para wargi sadaya. Atuh harita kapapanjangan padu catur jeung si Cipeu. Sedeng Mang Odoy salakina Bi Uning ngabetem we bari ngalepus udu daun kawung sagede cinggir. Sanajan pakaian panganten nu dipake ku Neng Yani kapanggih geus rarawek oge bari pinuh ku getih. Keur kuring mah can percaya 100%. Sanu nyaho akal Neng Yani atau akal nu ngiwat Neng Yani pakaian sina di udaran. Tuluy dirarajet kalawan diacretan getih hayam atau getih naon we kasebut getih dengaranna ge disangka korban diroga halaku ajak bodas. Tawa diroga halaku satu galak. Pan bisa wae nyeun akal tareka. Sangkan kapi anos, sangkan lanceukna jeung salakina teu terus maluru. Jelema teh loba akalna atuh.
loba eko na sangkan dipercayanya manggodoy lain kitu. Lain. Beres bukan mah itek inyen. Pinter ngajawab nama mitoh hasyarea ta. Keur mimanya jadi karunya we ku Cep Sumarna dipake hulang jentul, mikiran nasibna Neng Yani. Ih, tumi. Ai perkara karunya mah tu watir, tong broning bi uning. Najan kuring nya kitu 11-12. Dan nya kitu kesebut jelema mah nu ngabogaan rasa jeung perasaan sok boga rasa karunya atawa watir ka jalma nu pinanggih jeung kamusibatan atawa manggih kasusahan. Beda deui jeung jelema anu malarat kana ngaji diri, ngaji rasa. Ningali batur manggih kasusahan atau kaprihatinan teh lain karunya lain watir komo daek mere atawa nulungan teh nu puguh mah siga nu puas we tampulana api-api teu kadeuleu tapi keun wae bilah ulah dipake hariwang teuing ku perkara Kang Asep mah angguran urang pada munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Kang Asep sing sabihara-bihari deui. Yeuh urang ka masjid mah can lohor urang teh mang. Ayo ke kapopokeun cek si Cipeu bari ngorejat nangtung. Tuluy Arinit jeung Mang Odoy ka masjid. Nyaan lamun ditilih kana kitu nama keur ngaran si Cipeu. Beunang disebutkeun jelema ngarti boh ngarti kana bema karama, boh ngarti kana urusan kabatinan. Aya paribasa batok bulu eusi madu. Lahirna siga jelema anu boloon, siga jelema kampung, tapi pangartina lumayan tur daek tutulung kanu butuh. Atuh ku pangarti boh tanaga, tatalang kanu susah para mitra. Atuh ngan tutulung ku harta henteu sote sabab eueuh kaboga tina urusan kadunyaan mah ngan dina boga pangartina henteu ngatarakeun maneh anu mata ku batur mah disangkana ge jelema nu baloon atawa boloho. Si Horeng si mana Horeng si Cipeu anak saurang kiai ngan geus maot waktu manehna keur umur 3 taun. Kitu deui indungna ge geus eueuh ngan dikukut ku saderekna Ibu Hajah Nganingsih. Nincak umur 11 tahun terus atuh masantren nu matak pantes ku Ibu Rama ku Ibu Hajah Ningsih sareng ku kersana ajengan dahlan dipikanya samalah geus dianggap kulawarga. Dina hiji poe Cep Sumarna jeung di si Cipeu dititah nyiar domba harita teh para wargi sadaya domba jalu ku kersa ajengan dahlan keur kurban. Samalah duit nage geus dibahanan kalawan dicekelan harita dicekel nage ku Cep Sumarna. Saja jalan para wargi Cep Sumarna ngageletis we bari nyaritakeun inget bae ka Neng Yani sajabati kitu make boga rasa keheul ka Den Joni dianggap gara-garana Neng Yani eueuh teh dipaksa dikawinkeun ka si Nyo Fedrik. Atuh padahal mah Neng Yani mah aya keneh di kieuna nu kiwari dirawatan ku Aki Joher jeung ku Nini Anyang samalah dipikanya. Para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Saja jalan Cep Sumarna ngageletis we nyaritakeun inget bae ka Neng Yani sajabati kitu make boga rasa keheul ka Den Joni. Dianggap gara-garana Den Joni Neng Yani eueuh teh dipaksa dikawinkeun ka si Nyo Fedrik. Padahal Neng Yani mah aya keneh di kieuna nu kiwari dirawatan ku Aki Joher jeung ku Nini Anyang. Samalah dipikanya. Waktu Cep Sumarna ngageletis nyarita si Cipeu ngarandeg malah tuluy ngahuleng. Atuh Cep Sumarna kabawakeun ngarandeg kalawananya. Kunaon Cipeu dan ngarandeg? Na capek rek reureuh heula ceuk Cep Sumarna neuteu. Sanes capek Kang Asep. Tong jalan ka dieu Kang Asep ah. Na kunaon make ulah jalan ka dieu segala kapan rek nyiar domba atuh kababakan sekeloa. Mun kababakan sekeloa mun ulah jalan ka dieu Kang Asep. Ari kitu rek jalan ka mana tuh? Saena urang jalan kanu tadi we lu mengkol ka beulah katuhu. Kunaon ari maneh ngadon rek balik deui kanu tadi. Mangkana geus jauh apanan ieu teh jeung jalan ka ditu mah teh muter atuh. Sawios muter ge lah saya jalan kanu tilas simpangan tadi we Kang Asep. Geus saya kebat jalan ka dieu ngarah deukeut. Hoream teuing ari kudu balik deui ka tukang lah. Cep Sumarna kerung. Janten palai jalan ka dieu we Kang Asep teh. Nya ka dieu horeng ari non teh hoream kudu balik deui mah tuh da jauh. Nya mangga we tuh ras oge atuh. Cek si Cipeu nurutkeun kana kahayangna Cep Sumarna. Tuluy Arinit deui eta tempat beuki ditu beuki nyorang tempat nu tiiseun. Jarang panggih jeung batur. Kira-kira 100 meter jauhna ti tempat nu tadi ujug-ujug jeleng aya saurang lalaki.
pangawakan jangkung seseg, atuh kumis baplang sanggadulang, leungeun meni babalingbingan, atuh beungeut teh hade buti amprotan, harita teh paramita barakatak eta lalaki, anu luncat tuluy ngahalangan jajalaneun seuri. Atuh puguh we para wargi sadaya, harita teh reuwas, eta atuh lalaki seuri ngagagak. Rek kamarana sanak ulin we naon perlu nanyakeun make nanyakeun tur ngahalangan jalan. Moanya geus kumisan kitu gadon arulin. Mana sinakeun bolon pantes ulin oge. Anu sok ulin teh bolon wae kitu. Kolot ge samodel Andika sok ulin. Rek tong sok ngaganggu kana urusan batur. Ai. Geuning Andika bisa niemal sia kunyang. Tang tuwe bisa nemal mah sabab boga bibir. Tur bisa ngomong boga letah. Cing balik mah uring rek ngaliwat. Wah. Rek ngaliwat mah pek wae. Ngan dewek rek nanya. Ari nu ngaran Sumarna nu mana? Na si laing na ieu nu ngabetem. Asiga bolon jantungeun. Cek eta lalaki bari nunjuk ka Cep Sumarna. Ari kitu rek naon make nanyakeun ngaran Sumarna sagala? Dah, montong tatanya sia. Bejakeun nu mana ngaran Sumarna, ha? Ih, salah tuh daek nerangkeun maksud jeung tujuan mah. Ditanyakeun sote bisi Andika aya kaperluan penting. Ari teu daek nerangkeun maksud mah moal bejakeun ku inge. Waduh aya kutale tena keur eta si kunyang, ha? Ih, eta ari segala rupa teh Andika mah kawas lain geus kolot bae. Kapan disebut manusia mah kudu ati-ati tur taliti. Kudu carincing pageuh kancing, saringset pageuh iket. Kudu bodoh alewoh, ulah bodoh katotoloyo. Pan kitu cek manusia nu ngarti mah. Udasar kitu pok geura caritakeun atuh. Naon maksudna jeung tujuanna Andika nanyakeun ngaran Sumarna teh? Maksudna kaula mah ya perlu we. Nya perlu teh perlu naon atuh? Si Cipeu beuki talete atuh eta lalaki nyentak. Taksiran ngarasa jengkel ku ayana si Cipeu loba pertanyaan. Kunyuk sia. Ye aya kubawean aker. Loba pisan pertanyaan eta si kunyang. Yoi balakbak. Hehe. Meni ganas euy eta batur. Teu beda ti badawang we tu yoi balakbak. Si Cipeu we siga nu ngahaja ngadatangkeun pinapsueun batur. Wah, ngomong nu balik sia. Rek dibejakeun apa moal, ha? Naon bejakeun teh naon atuh? Heuh ngaran Sumarna nu mana? Cek uring ge bejakeun heula naon maksudna, naon tujuanna Andika nanyakeun ngaran Sumarna. Lamun dibejakeun maksudna nanyakeun Sumarna, ku kuring dituduhkeun jelmana nu ngaran Sumarna. Be. Meni aya ku bantang ul si kunyuk rabun. Naon hesena, naon susahna nuduhkeun ngaran si Sumarna. Na si laing atawa ieu nu melenguk, ha? Cek eta lalaki ngareret tur nunjuk ka Cep Sumarna. Nuti tadi para mitra teu kecet-kecet malah siga nu bengong. Anjeun ge naon hesena naon susahna nerangkeun maksudna. Nanyakeun ngaran Sumarna teh. Wah. Jadi si laing hayang nyaho kana maksudna dewek nanyakeun ngaran Sumarna. Nya kitu atuh. Nah, meni ku balet teuing jelema teh. Lah. Lamun ku dewek geus dibejakeun maksudna, si laing kudu ngabejakeun atawa nuduhkeun jelemana nu ngaran Sumarna. Para wargi sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita si Cipeu ngajawab deui. Puguh rek dituduhkeun mah asal Andika nerangkeun maksudna. Wah, ari kudu dijelaskeun dewek nanyakeun ngaran Sumarna teh. Rek ditewak kalawan diserenkeun kanu nitahna ka kaula. Uluh. Baruk nu ngaran Sumarna rek ditewak kalawan diserenkeun kanu nitah ka anjeun. Heuh. Nu batakeun tuduhkeun ku si laing ayeuna kene. Namun anjeun hayang nyaho hayang sidik ka ngaran Sumarna tah ieu nu ti tadi ngomong jeung anjeun ngocomang wae. Cek si Cipeu ngaku ngaran Sumarna. Bari nepakan dada sorangan. Jadi si laing nu ngaran Sumarna, nya kuring nu ngaran Sumarna mah? Dah, balik sia ngomong teh. Nya ngaran Sumarna bebeungetan kawas kieu patut. Ngaran Sumarna mah pasti nage kasep. Pasti ieu nu ngaran Sumarna nya. Cek eta lalaki si janu nyaho yen si Cipeu lain Sumarna.
ngaran Sumarna teh kasep teh ngaran Sumarna wungkul nu kasep teh perkara rupa kasep atau goreng patun teh gumantung kana ngaran ari anjeun saha ngaran eueuh deui ngaran dewe kata laki Jumri deuleu alah iyo ieu balak naon sia ieu balak kunyang make jeung serikeun sia Seri shot yang ngadenge pengakuan anjeun ngaran Ki Jumri. Teu jauh tina rupa we ngaran Jumri mah. Siga beungeut barong say. Aduh ampun deui, si curi sia. Ngahina ka dewe. Jadi si lain ngaran Sumarna, ha? Betul. Aneh namanya Sumarne. Satuluinya kumahe? Ayo milu sia jeung aing. Milu ka mana? Teu perlu nanyakeun. Init. Lamun teu daek init ulah majar kumaha? Dipariaskeun beheung si lain ku dewek. Ari ku anjeun ditita init mah nya init we da tita tadi kuring mah init ieu mah rek aya kaperluan. Heuh init jeung dewek. Bae tong barengan kuring, sanajan teu dibarengan ku anjeun ge da kuring meludeung. Ongko nu maturan mah geus aya dulur kuring tah. Milu teh milu ka dewek sia kujang. Ku dewek diserenkeun ka si Nyo Pedrik jeung ka Denjoni. Ceuk Ki Jumri si horeng si mana horeng manehna tadi titah newak Cep Sumarna. Ku si Nyo Pedrik jeung ku Joni. Dumeh kamari ieu Cep Sumarna dibawa neangan Neng Yani dihalangan ku si Cipe. Oh, jadi anjeun tadi titah newak ku kuring teh ku si Bule jeung ku ngaran Joni? Ceuk si Cipe bari mesem. Heueuh. Nu mata kancang ayeuna urang init. Urang init ka ditu ieu batur si laing rek milu hayu. Rek sina balik teu naon-naon dan teu perlu ku batur si laing. Perlu nage ka si laing nu ngaran Sumarna deuleu. Tema Jumri bari ngareret ka Cep Sumarna. Teu naon weng kudu milu ka anjeun ge ngan kuring rek nanya heula ka anjeun. Eta anjeun dititah newak kuring ku si Bule jeung ku ngaran Joni teh. Diburuan sabaraha rek dibere hadiah naon ku si Bule teh. Oge pernah kumaha anjeun ka si Bule kanu ngaran si Pedrik, si Kapir. Kahiji eta kaduana ari anjeun jeung kuring bangsa naon? Lah, perkara buluh jeung hadiah teu perlu nyaho sia. Ngan si laing jeung dewek bangsa Indonesia deuleu. Ning anjeun ngarti turun nyaho kuring bangsa Indonesia anjeun bangsa Indonesia. Tapi na anjeun ngadon aya itikad kitu rek newak kuring kalawan, rek diserenkeun ka si Bule ka si Kapir. Lamun kitu mah anjeun teh bela jeung tunduk ka bangsa deungeun. Nu hartina anjeun daek dipake kekesen. Suka dijieun pengkhianat bangsa. Ye Jumri, samemeh rek ngalaksanakeun parentah ti si Bule teh. Pikir heula bulak-balik beuweung utahkeun ku anjeun. Naon untungna, naon kabagyaanana anjeun jadi pengkhianat bangsa. Nah anjeun jeung nu jadi anak pamajikan rek dirawatan rek diurus sapapanyangna ku si Bule. Cing atuh sing eling hirup teh ulah beunang dipake boneka, ulah beunang dipake si kuplik, atawa si bopi, kudu ngarumasakeun anjeun bangsa Indonesia. Bari cicing di nagara sorangan, nagara Indonesia. Nah, manik kasasar teh kabina-bina teuing beunang dibobodo ku beunang kaolo kuno kitu patut. Lamun jaganing geto ieu nagara Indonesia direbut deui tina kokod anu barule. Nah anjeun rek milu ka nagarana rek diaku baraya ku si Bule. Ai sing eling atuh Jumri. Ngaran ge anjeunna teh Jumri. Jumri teh ngaran bangsa urang, ngaran bangsa Sunda, bangsa Indonesia. Mun kitu ngaran Van Hoding kakara. Cek si Cipe ngaran Van Hoding. Atuh akhirna nyekseukan Ki Jumri meuni teu sirikna dadas koredas. Da puguningangkeun jelema nu haripeut ku teuteureuyeun. Tur malarat ku ngaji rasa, ngaji diri, teu ngareret ka bangsa sorangan, aya caritaan kitu ti si Cipe teh. Lain sadar kalah malik hohoak panon teu sirikna bijil kabeh. Setan sia kalah kamapatan kaing. Rek init sia moal juling. Allah asoy ting yoin. Jumri keur ngaranna Sumarna cadu kudu beunang dibawa ku anjeun. Satunyang beas moal nyingkah sia beureum. Sanajan anjeunna anu kudu nyingkah dihareupeun aing deuleu. Cek si Cipe bener-bener ngebrehkeun kateuneng ludeunganana. Kateunenganana sanajan nying hareupan jalma jangkung badag oge. Atuh Ki Jumri beuki nafsu kalawan geus teu sabar deui. Luncat rek newak si Cipe anu ngaku ngaran Sumarna. Ngan orokaya si Cipe leuwih rikat. Tur geus bisa ngijir yen anu keur dising hareupan teh ngayakeun tindak. Harita si Cipe rikat ngejat ka sisi. Bari nongtak leungeun Cep Sumarna. Atuh Cep Sumarna menih meh-mehan labuh. Gila Ki Jumri malik kalawan pokna. Urang ajar sia rasakeun ye. Para wargi anu mulia anu sami-sami ngabandungan ieu dongeng.
rengkog si Cipeu rikat ngarengkog micen tenggelan Ki Jumri. Geblos perep Ki Jumri ngageblos nyamos ukur ngagempur hiliwirna angin. Bareng jeung ngarengkog telengen si Cipeu nu kencang ngabanting punuk dek solonton Ki Jumri nyolonton. Dabu tenggelan si Cipeu teh sabongbrong nu hartina dibarengan ku tanaga batin srod suku si Cipeu ngangsrod. Dipake nyorok kuda-kuda Ki Jumri nu anu harita teh pasiksa para mitra sadaya. Juralit kedebut Ki Jumri ngakedebut rubuh sabab suku teh saimbang jeung beratna awak. Aduh, yoy, asoy euy. Naon teu badawang, letoy suku. Tatuda nyeun mah teu weureting kiju jeung mantega jadi letoy tah. Setan sia. Set. Yoy, balak-balak. Ih, kelo sia. Hihi. Iya teu ngagitik naon teu Ki Badawang. Tilu kali nyirimkeun tengeulan nyamos wae atuh euy, cek si Cipeu. Ki Jumri beuki nafsu sabrut nyerang deui rek ngagempur beungeut. Harita keneh gilak si Cipeu asa tambah cingceung, tambah giras hese rek diarahna. Atuh peureup Ki Jumri nu badag jeung keker teh teu weleh nyamos. Rengkog para mitra si Cipeu ngarengkog bareng jeung kitu. Leungeun kencan nyawel padudan Ki Jumri. Kelo sia, wanya gelut nyawel padudan dewek sia. Yoy cengcelengan, aduh. Kumawe teori gelut mah teu lah Ki Badawang lah. Konawa didudut cengcelengan anak waing. Aduh, nya anu badak padudan deui. Oh, kelo sia. Awel. Awel euy anu danana. Kelo sia. Nyawel deui. Ki Jumri ngarempon sama padudanana dicawel ku si Cipeu. Meninggalnya euy padudan ilaing Ki Badawang. Alah, ampun deing. Cedak perut si Cipeu. Teka nyawa notog kana tarang Ki Jumri, dayagdag Ki Jumri ngadayagdag. Keur kitu disusu tepus ku gerak kalong ngider. Si Cipeu ngajaul ngungkulan tak-tak ke bari dua dampaleungeun nengkepuh ceuli. Prak! Aduh! Ki Jumri leungit di tangtungan manehna. Ngagoak bari ngrejep taksiran tengkepan dampaleungeun si Cipeu. Tumerapna lain lumayan nu mata harita Ki Jumri terus jajari jegan. Celek si Cipeu napak deui kana taneuh bari leungeun kenca leung anu jadi lawan nya harita ka leungeun bari leungeun kenca leungeun nu jadi lawan nyolonton cedak siku si Cipeu nu kenca mapag tarang lengak Ki Jumri ngalengak. Na atuh para mitra waktosna seep.